ulah ieu mah dititah taraweh si bapak kakalah nyanyi satu-satu akan nyeri huntu, dua-dua akan nyeri dada, tiga-tiga akan nyeri iga, satu dua tiga segala karasa. Da urang mah kadang-kadang geuning ece pipaseun teh loba, doraka teh loba leres ece. Aya tatangga rada jangkung awakna ngaliwat anjir tihang listrik reka mana eta. Aya nu buukna jabrik rada petet naik motor da bisaan eta naik motor bari hees udah nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi hadhil haflah al mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawuh syukur kana kadat murbahi alam yakni Allah azza wa jalla
nu parantos maparin sugrining nikmatna ka urang sadayana, terutami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang yuswa, nikmat sempat, nikmat aman, nikmat nyaman, tur nikmat merdeka. Sehingga alhamdulillah dina ieu dinten anu mulia nu dimulyakeun ku nu maha mulia, dina makom anu suci nu disucikeun ku nu maha suci, bari nyandak niat anu agung nu diagungkeun ku nu maha agung. Urang sadayana tiasa hadir, hadirna lain sembarang hadir, tiasa ngariung-ngariung lain sembarang ngariung, tiasa kumpulna lain sembarang kumpul, hadirna lain tamasabal, hadirna lain ubara cangkel, tapi hadirna hayang wedal, hayang kandel, hayang mundel keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Matak urang sadayana ngalit ngengkei ngabandadet ngemat-ngemat nyatang pindang, ngabring ti bumina masing-masing, make tiung masing-masing, make rok masing-masing, make sendal masing-masing, di kopiah masing-masing, baju koko masing-masing, di celana masing-masing, make sarung masing-masing, ngalut ngengkei ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pindang, ngalut hempak murbayak sadina ieu tempat apong jadah maiji maomoh. Teu aya sanes hadirna urang sadayana lain tamasabal, lain ubara cangkel, tapi hayang wadal, hayang kandel, hayang mundel keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Matak urang sadayana linggih calik di pangaosan, naon cenah Cemulyani di pangao, naon cenah Ce Apong di pangao, naon cenah Ce Irma di pangaosan, naon cenah Ai Erni di pangaosan. Alhamdulillah. Salawat miwah salamna sumangga urang sami-sami haturkeun ka junjunan urang sadayana, habibana wa nabiyana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi, tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'it tabi'in, ka ulama al mutaqaddimin, ulama al mutaakhirin atau akhirna ka urang sadayana, salaku umatna nu sapapaosna miconto micinta ngusuah nguduah ngagugu niru kana akhlak baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi. Mugia kuasilah ieu acara, kuasilah ieu riungan, kuasilah ieu pangaosan urang sadayana sing jadi cukang lantaran dirawuh, dipangku, diaku janten umatna nu bakal kenging kabagjaan dunya parat natrat dugi ka akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jamaah, bolehkah aku menangtung? Terima kasih ya. Baik, aku akan menjelegedeg ya. Karena tadi aku dari sana Ece ke Tongoh ke sini ya. Oh, huruha hareho. Oh, awak rada badag beureun Ece nya. Sabab abdi teh keur seueur odah, naon Ece odah teh onangan daharnya. Jamatak awak teh rada mongplok Ece nya. Rada gademol, rada montok, rada gemoy Ece nya. Mata kapunten Pak Haji, ketika aku diuk di sini rada huruha harehoh dulu ya. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah banyak sekali jamaah ya yang hempak murbayaksa. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ku izin Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu siang, dina ieu tempat anu kacidap pisan endah kabina-bina. Malah ya Allah, ya teh upami saur bahasa gaul mah acara teh Ece nya outdoor, di luar ruangan Ece ya tuh, aduh terlihat pohon kelapa yang rajek gitu ya.
Jadi indah, nanti angin dari sana itu akan menebak sepoi ya, luar biasa, menambah keindahan. Tukang kameramen mah betaheun ecenya. Jadi banyak apa itu angel ya, atau sudut-sudut yang bisa dia ambil. Jadi hasilnya nanti di kamera itu akan lebih cetar membahana badai. Ararenah, ararenah, ararenah. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan tadi juga oleh MC Master of Ceremonial Panata Calagara tos disebatkan wastasim kuring Usman putrana Bapak Omon sareng Ibu Rodiah. Mata upami sahabat Nabi ma Usman bin Affan radhiyallahu anhu, ari abdi ma Usman bin Omon Rodiah wungkulnya. Margi ma abdi cek Rodiah. Abdi asli urang Bojongkupa, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Jadi tatangga lah, tadieu mah tatangga, teu jauh ya. Di Tasik abdi lebih dikenal dengan dua panggilan. Nuju di radio abdi dikenal dengan panggilan Kang Uus Santri Kalong. Kadieuna abdi teh dipanggilna Uspet ku ajengan teh. What the meaning is Uspet? Uspet teh kepanjangan dari Usman Petet. Margi soca abdi cureulek ibunya. Bilih-bilih anu naros tuh di ditu aya Uspet. Katingali ku sadayana nya teh soca abdi cureuleknya. Matak abdi mah ibu ngaji di mana-mana sok seueur we nu naros. Nya Bu, tadi we ketika abdi papah aya aa di tukang nu naros asli cenah urang Indihiyang eta teh teu aneh Bu. Abdi ngaji di Jakarta seueur nu nyangka abdi teh mualaf Abdi ngaji di Masjid Raya Bandung aya urang Garut nanya, "Kang tos lami lebat Islam?" Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malah ketika abdi ngaji di Tarajuk di kecamatan di ulam abdi ku muslimat nyabo ti Nahdlatul Ulama di dinya aya nu naros ketuana Jang Ustad cenah ari sareng Ahok baraya henteu. Mohon. Abdi teh asli urang Bojongkupa. Mas Sunda, Bapak Sunda, Ki Sunda, Nini Sunda, Ewayang Sunda, Jangawareng Sunda, Udag-udag Sunda, Kakait Siur Sunda, Najong Galeng Sunda. Ngan gaduh casingna uniknya. Mohon. Tapi ieu adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah kuasilah ieu abdi teh jadi loba nu mikanyaah di mana-mana. Ya. Amin ya robbal. Baik jamaah sekalian, juga tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai, ajengan, ustad, ustadah, bapak RT, bapak RW, bapak kuwu nya. Sadayana kum, alhamdulillah dina ieu waktu simkuring tiasa linggih calik, tiasa ngadeg dina ieu majelis anu mulya. Ku kituna hatur nuhun ka panitia, ka sadayana tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji Ending. Hatur nuhun Pak Haji, wilujeng tepang sareng simkuring nu rambutna jabrig, sukuna jebrag, awakna jebrog. Mudah-mudahan rezekina jebreg, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ini teman-teman ibunya yang sudah apa itu menggunuk di panggung ya. Margi anjeunna teh diperdih ku simkuring. Da simkuring mah borangan kedua di baturan. Terima kasih ya sudah membaturi aku ya. Juga kepada sound system terima kasih. Sabab da sanajan abdi gogorowokan ge ece teu make sound system mah moal teu ranteng mah urat beung. Ya Allah. Terima kasih, selamat bekerja. Selamat beribadah. Mugia pekerjaan Anda akan menjadikan Anda berkah. Amin ya robbal. Sabab Rasul ge ngajelaskeun khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Katungkang son teh berguna, berguna supaya sora abdi teh jelasnya Bu. Makanya pokoknya kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini, semuanya ku hartana, ku tanagana, ku panggungna, ku sona, ku sagala rupina, mugia ieu sing jadi berkah
urang teh sabab keur ngamuliakeun agama, keur nyaketkeun nyareatan manusia supaya caket sareng Allah. Saur katerangan salengkah urang ngadeuketan Allah, 1000 lengkah Allah bakal ngadeuketan urang. Mata semoga semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wasilah keagamaan urang sadayana sing jadi cukang lantaran berkah dina sagala rupina. Ilmu nu dimangpaatkeun dina agama, yakin bakal ilmu nu nganterkeun bagja dunya rawuh akhirat. Harta nu digunakeun dina keagamaan, yakin bakal janten harta nu berkah dunya akhirat. Sampean urang panangan urang ini kadi tujeng awak-awak nanya urang teh mengiceli ke sini ya, mengepat menggandeangnya nu mapahna nu kana motorna nu kana mobilna ecenya sadayana ya teh urang teh keur nyaketan karidhoan Allah. Mugia sagala rupa nu dipidamel ku urang sing janten wasilah berkahna kahirupan urang sadayana, amin. Sing jadi cukang lantaran urang digampilkeun jalan kasawarga, amin ya robbal. Sabab geuning aya katerangannya eta teh hadis Rasul sok dinadomkeun. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka Paliwetan, kamana jalan ka surga, biapong biadah biicih maomoh cencum centut, kaditu ka pangaosan, amin ya robbal. Pengawasan luar biasa, pengajian luar biasa, berkah kanggo sadayana, berkah dunya, berkah akhirat. Ku ngaos bakal barokah wewengkonna, ku ngaos bakal barokah hartana, ku ngaos bakal barokah putra putrina, ku ngaos bakal barokah aktivitasna, ku ngaos bakal barokah pada melanana, ku ngaos bakal barokah dunya sareng akhiratna. Alhamdulillah rabbil. Apatah lagi pada saat ini pengajiannya jelas di belakang ada tema, betul apa betul Ibu? Bolehkah aku membaca tema dulu? Boleh. Terima kasih. Mohon maaf ya sebentar aku mau membelakangi kamu karena aku mau membaca. Boleh ya Prilly ya? Sinta boleh ya? Sebentar sayang ya aku membelakangi kamu dulu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Al-Amin Kubang Lame Mekar Jaya pada Kembang Tasikmalaya. Yayasan Al-Amin peringatan Hari Besar Islam disingkat PHBI. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut bulan suci Ramadan, menelaah salat sebagai benteng agama dan kisah perjalanan Rasul. Sabtu 22 Februari 2000 Salawe, Kampung Kubang Lame, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya bersama Ustadz Uing. Indihiyang Kota Tasikmalaya. Halus ojo fotona sia keur kieu nya cok. Kamari abdi ngaji di Garut eta mah da panitia oce nyarios kieu. Jang Ustad sateu acana hapunten bili sepanduk tilasna ku abdi dipake moe pare. Cek abdi teh mangga nya. Tuh leungeunna kitu ieu jadi bari ngagebahan hayamnya. Saenya. Betul aja. Ari cek kuwuna teh kumaha cenah upami dipake pining, da abdi cenah keur nanam stroberi alusnya. Ngadaguan we urang peuting kieu cenah. Wah, sing asak, sing asak. Ngan cek abdi teh ka hade teh ulah dipake ieu we cek pining paranti mani ripuh. Ibu lah kamana we ece ngawaduh resep panggungna halus gitu. Tuh ece bolong-bolong aya pori-porian ece nya. Jadi aku nyaman Ibu tuh.
Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu sami-sami rawuh dina ieu haplah anu mulya oge teh hilap ya ka konten kreator ibu, alhamdulillah tos alaladir untuk menyorot acara ini ibunya. Mata kita ece-ece keur seuri aya, keur nunutan aya, keur ngawadul nu ngaji aya eta teh ece. Nya batur keur ngaji sok teu sadar gini. Aya eta teh dina piom. Ibunya engke tiasa ditingali we lah. Ibunya kantun ngetik Uspet dina YouTube, baik againnya ataupun Lebet TV-nya ataupun yang lainnya, nanti ibu bisa menoong ya. Acara ini silakan nanti bari gegelehean juga ibu bisa menempok di rumahnya sewang-sewangan. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kalau kita berbicara tentang sejarah atau Isra Mi'raj, Rojaban, yakin kemarin sudah digeber semuanya, betul apa betul? Betul apa betul? Yakin sadayana ge tos terang lah ibu, sabab tos dikupas. Tapi ada hal yang mendasar ibu. Sabab urang sadayana bapak terang yen bulan Rajab teh bulan barokah, bulan Sa'ban teh bulan barokah, oge bulan Ramadan yang dinanti-nanti setiap hari ditunggu-tunggu setiap waktu sama adalah bulan barokah. Matak disebutkeun ge Ramadan ge syahrul mubarak, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Malah geuning ece ketika urang lebet 1 Rajab urang sok ngadoa ibunya, sok dinadomkeun kumaha doana teh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma lana wa ballighna Ramadana. Ya Allah pangeran abdi, barakahan diri abdi dina bulan Rajab suci, bulan Sya'ban oge sami, oge di bulan puasa. Ya Allah nu Maha Esa, abdi nyuhun kendiraksa, hoyong janten jalmi bagja, amin ya rabbal alamin. Jamaah sadayana, jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan teh bulan yang berkah. Urang nyuhunkeun ka Allah supaya ku bulan-bulan barokah eta urang oge sing barokah, amin ya robbal. Barokahan diri abdi, tah abdi naros ka nini abdi, ka aki abdi, ka ajengan, ka kiai. Kiai ari barokahna bulan Rajab teh kunaon? Kudu kumaha? Barokahna bulan Sya'ban teh kudu kumaha? Barokahna bulan puasa teh kudu kumaha? Please deh terangin sama aku gitu loh. Lah bibir baseuh. Ternyata ibu sadayana supaya bulan Rajab barokah teh, barokahna bulan Rajab teh kunaon ibu? Ku urang sadayana lebih terus menerus berjuang ngadegeun salat, ningkatkeun salat, kahusuan salat, bener-bener salat diamalkeun dina kahirupan sapopoe. Tah eta
berkahna Rajab teh keur diri urang kudu beuki getol kana salat, disiplin salat, ngamalkeun salat, ngadegeun salat, butuh ku salat, betul-betul ngait diri kana salat, teu ngalalaworakeun, teu nyapelekeun, komo deui jeung ninggalkeun tereng-teng teng-teng. Wow, teu nya Bu. Sabab loba kene jalma nya rojaban tapi salat masih kene dianggap sapele. Duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaberangan. Cobaan dimusikan asa bakal ngeunahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi ti TK Al-Bakekok badena doman salat. Selamat mendengarkan. Sok ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaberangan. Duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaberangan, teneng-teng teng-teng. Lumayan 5 betot penteuna. Abi nu salahna dari musik mah halus ya Bu. Mudah-mudahan orang sing leuwih disiplin salat, amin ya robbal. Da geuning baheula mah ngadenge eling-eling umat ku budak olaleho ge mesti teu pinuhnya. Ta budak sagede nu lulumpatan geuningnya aling-aling umat muslimin muslimat, ayo orang berjamaah salat asar estu kewajiban keur urang di dunya kanggo pibegelen urang jaga di akhirat. Dah, ayeuna mah cek kahade rojaban digeber tapi masjid kosong wae, betul apa betul? Tapi nu ka masjid hese, napi kanuna domanana ge loba nu dirubah. Eling umat teu eling titah berjamaah kala sare di imah, titah maca Quran kala kaweaan, titah sholawatan kala katiketokan. Entah apa guys ulah kabawakeun cicing nya kade kemarin Rajab digeber hasilna masjid kudu pinuh, berjamaah kudu pinuh, taraweh kudu pinuh. Siap ulah ieu mah dititah taraweh si bapak kakalah nyanyi satu-satu akang nyeri huntu, dua-dua akang nyeri dada, tiga-tiga akang nyeri iga, 1, 2, 3 sagala karasa. Pamajikanana sarua opat teu kuat ngajepat, 5 kuat kamamana, genep asa digegelan keuyeub, 4 genep dicakeku eueup. Gas eta Rajab moal dibahas loba teuing da kamari geus digeber unggal poe Rajaban. Jadi hasilna mugia sing beuki cinta kana salat wajib, salat sunat, salat taraweh kahade ulah ieu mah ari mimiti menit pinuh aja masjid
kuat kapal gelak-gelak, kuat ka Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi wala pinuh aja. Napi ka imam rek ruku teh lalaonan sabab di tukang geus loba sirahnya. Nah ari 10 poe aja. Allah jamaah beki maju suganda maju ibadahna maju jajaran. Nah eta Rajab. Kita ke Sya'ban. Sya'ban. Oh sok atuh bikin heula HP-na tuh si Teh Neng nginjem tuh. Teh Neng rek moto abi lain. Teras gini Ibu hamilu ngawadul atunya. Ibu bapak sadayana teras urang lebat kana sasi Sya'ban. Betul apa betul? Kamari izin Allah doa orang diijabah saatosna Rajab dengan segala macam aktivitasnya, dengan segala macam amalannya, di mana-mana aya Rajab, mana PHBI peringatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah ece urang teh dugi ka sasi Sya'ban. Abdi nanya deui ka ajengan ari barokah Sya'ban kunaon? Kutobat kutobat. Sabab ari nisfu Sya'ban teh didinya dikumpulkeunana sagala amal perbuatan urang, nu alusna, nu bututna, nu benerna, nu salahna, nu taatna, nu maksiatna. Ya Allah, sadayana dikumpulkeun Ibu, betul apa betul? Matak barokahna Sya'ban teh digeber ku urang tobat kanu maha kawasa. Sabab urang teh da seueur dosa nu karasa nu teu karasa, nu dihaja nu teu dihaja. Betul apa betul? Seueur ece isuk-isuk geus loba dosa, pabeberang geus loba dosa, tas lohor loba dosa, tas asar geus loba dosa, peting-peting geus loba dosa, nempo HP loba pidorakaeun, nempo tatangga loba pidorakaeun. Tatangga imahna ngajangkungan awak urang asa menekan. Tatangga loba duit nah urang bet loba panyakit. Tatangga meuli mobil anyar urang ngadeukeutan mobil ambulan. Tatangga ibadah haji ulin ka Bali urang innalillahi loba dosa teh. Betul apa betul? Ningali tatangga kongkorongna badag anapok teh lah eta mah menang meuli ti pasar malam. Nu hargana 25.000 sagram eta mah pada we rek lebaran cenah. Jadi mah pabadag-badag geuning nepi ka gagantelna teh tah sagede panakol ieu teh kieu. Urang mah loba pidosaeun teh, betul apa betul? Matak geuning cek saha cek Arman Maulana urang mah sering amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Siang beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Danya tuh aja. Isuk-isuk mah urang nyata subuh meninyuh ka salaki. Hampura dosa abdi teh rumah satara mulang tarima ka akang teh. Akang loba duit abdi bagja, akang teh loba duit mah abdi amuk-amukan. Ayeuna dina bulan Sya'ban hampura manganyangakeun beheung teuk-teukeun ti korogorokeun rek disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang. Hampura isuk-isuk mah celeweh ari pas teh lohor salaki datang tas nagihan teu hasil da beungeut teh lupat lipetnya halis nyingsat bibir nyingsat horor nyai hampura teu hasil walah sia eueuh bari nyanyi geuning laguna teh mun salaki balik nyaba mawa duit baju gaya abdi teh bunga kacida ngelehkeun ageus monika mun salaki teu hasil abdi baeud judal jadil moal mandi kajeun bujil siga juri geuti gurawil tuh cenah. Duh Allahu Akbar. Cicing maneh teh era loba ajengan atuh aing. Tapi da euceung ngareunahun. Kadang ngadenge musik masuk nyakeun bae nya Ibu.
sok lamun aya penyanyi Arman Maulana datang ka dia nyanyina pintu sarga pintu da meureun baralik ecegenya kan udah ecege main qosidah tara aya nu kieu teuing kan aduh mari oh mari baca selawat kan bari geraknya sok lamun anu anak korabana ke rewas merenya matak ajangan hampura abdi oyagkeun we da ngadenge musiknya ngadenge dub lamun oyak-oyagan keur khutbah Jumat merenya assalam eta mangga ditewak ku MUI ge kitu nya tah jadi ibu urang teh seueur dosa matak mugia ku ayana Sya'ban urang memeres diri urang bertobat urang minta hampura urang ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban salat tasbih bari ngebrehkeun rasa rumasa dipungkas ku yasinan tuluy sedekah mugia ya Allah dosa-dosa urang sing dihapunten ku Nu Maha Kawasa amin ya robbal da urang mah kadang-kadang geuning ece pipaseun teh loba doraka teh loba leres ece aya tatangga rada jangkung awakna ngaliwat anjir tihang listrik reka mana eta aya nu buukna jabrik rada petet naik motor da bisaan eta naik motor bari hees urangnya Bu leres ece aya anu dilipen pada rada beureum pasti ngadahar marmot 12 cenanya Bu betul apa betul ya Allah Gusti Nu Maha Agung aduh itu aya nu diwedak ari beungeut bodas bohong hidung da eta teh omongan leres ece aya nu make sendal jangkung high heel ngomong pasti si itu rek ngaseuk di tukang da salakina cenah bejana rek melak jagong nya wewena leumpang pama salakina mamawa binih jagong atuh nya loba urang mah pidorakaeun teh betul apa betul gara-gara hayam tatangga paraseha ari isuk-isuk teh keur ngepel sabuat ka jero heula HP disada ece ari balik teh Gusti teuing ka kareget bares ngepel hayam tatangga lagi mengising ece nya kan urang teh kukulutu sia modal di dinya jabal lamun dipencit masih teh da moal mere dunungan sia teh cek hayam teh itu bukan urusan aku cenanya aku mah da tidak sekolah itu mah urusan ece sama tetangga kok aku dibawa-bawa ceprot deui ece nah makanya ya Allah ya Karim betul apa betul seueur dosa teh nu teu karasa urang boga tatangkalan kaanginkeun ece boga rambutan geuning daunna pangpungna pinuh ka tatangga ari pas panen mah teu mere nu buruk-burukna acan Allahu Akbar seueur dosa teh matak mugia ku bulan Sya'ban ieu urang digeber taat ka Allah tobat ka Allah munajat ka Allah nyuhunkeun supaya diri urang dibersihkeun tina sagala dosa semoga kita akan menjadi orang-orang yang barokah bade patepang sareng bulan Ramadan bulan suci Ramadan bulan mulia sayyidus syuhur diri urang geus dibeberes salatna diri urang geus dibeberes tobatna mugia urang jadi jelema nu pantes lebet kana sasih Ramadan amin ya robbal sebelum kita lanjutkan karena di belakang ada grup qosidah marawis rebanaan hadrohan bolehkah aku istirahat dulu sejenak boleh Ibu karena aku tadi kalau sudah tinggal menginum Ibu ya silahkan teman-teman untuk bersama-sama nyeling dulu aku mau minum dengan nadoman semoga semakin berbahagia jangan kemana-mana karena acara ini disiarkan secara langsung oleh RT CETI dan Trust Tunuh untuk Anda teraskeun Ibu teraskeun masih siang alhamdulillah salajengna Ibu sadayana kanggo materi salajengna Rajab secara singkat lah tos dibahas Sya'ban secara singkat tos dibahas mugia ku amaliah Sya'ban urang Allah ngahapunten dosa-dosa urang amin ya robbal sabab urang teh rumasa seueur dosanya Bu betul apa betul matak mugia we geuning anu sok diaoskeun ku urang nya punya ilahi ilas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa
ghafirudz dzambil azimi. Amin ya rabbal. Sing diijabah ku Allah dari masa urang teh seueur dosa seueur doraka lamun teu nya kadeudeung kanya kadeudeung Allah rek kumaha hirup urang, betul apa betul? Geuning ceuk bahasa Malayu nama kumaha? Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Amin ya rabbal. Salajengna urang sakedap deui bade tepang sareng sasi Ramadan. Betul apa betul? Tinggal menghitung hari, betul apa betul? Matak ayeuna keur digeber di mana-mana diayakeun tarhib Ramadan, menyambut sukacita, bagja, bunga, bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sabab cek katerangan para ulama ge Rasul ngajelaskeun sing saha-saha jalma nu bungah ku dongkapna sasih Ramadan maka bakal diharamkeun dirina tina dilentab diduruku seuneu neraka. Alhamdulillah. Keur urang cece-acek eteh bunda mi mo akang amang wa Allah urang mah ti leuleutik ge geus dididik ku kolot geus diwurukan ku ajengan yen urang teh pasti geus terbiasa bungah ku dongkapna sasih Ramadan. Betul apa betul? Urang mah ulin ka kota we ningali korma we ece korma da inget ka bulan puasa. Betul apa betul? Meni wararaas ningali korma inget bulan puasa. Alhamdulillah. Ningali korma wae inget bulan puasa. Di imah aya cau, aya sampe, aya hui ece nya. Tuluy dikolek da begitu nuang kolek teh ece sok inget bulan puasa. Da basa tatangga abdi mere kolek ge ka bumi eta pun bozanya Neng Reni Rahayu nya Bu. Anu geulis rancunit ece nu kapeureupeunnan merendaikeun ka urang ece nya. Nyarios kieu aya ieu kolek tingali meuni amis meuni ingat bulan puasa dan nepi ka ngadoa eta pun bozo eta pun bozonya he ece pun bozo ningali kolek ngadoa ya Allah mugi yuswa abdi sing dugi ka sasih Ramadan pirage ningali kolek ece kolek he ceapong kolek lah bahasa bibirnya. Berarti alhamdulillah urang mah nya rindu semuanya bulan Ramadan. Alhamdulillah. Malah aku punya pengalaman religi Bu ya. Ketika aku mau ke Tasik ya Bu. Tadi di pangeureunana nu bade ka Bojongjengkol ece Ciamis geuning didinya sok aya mobil panyaluan. Tadi napas lampu merah teh ece harita teh duka poe Jumaah duka poe Sabtu keur disetel ngaos Ibu. Jadi dina lampu merah di kota Tasik teh keur nyetel ngaos nya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada
wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shadaqallahul azim. Aya ningali emak-emak anu eta emak-emak teh ibu awewe jaba geus sepuh nangis ibu di sisi jalan teh bari ngantosan mobil panyaluhan nangis ece ku abdi teh disampeurkeun nya da abdi masuk ras ka emak da emak abdi geus eueuh ditaros emak kunaon matos tuang acan atos ujang atos manawi emak kakantun mobil emak bade ka mana emak teh bade ka Suralaya cenanya manawi emak kakantun mobil lain ujang teras atuh kunaon emak ayeuna nyalira muhun tadi antar ku incu wios tos biasa kunaon atuh emak meuni sedih eta ngadengen nu ngaji ujang emak inget karena bulan puasa emak geus kolot ya Allah mudah-mudahan sanaos abdi geus kolot yuswa abdi sing dugi ka bulan puasa abdi teh ece bari nangis amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh nguping nu ngaos wae urang mah emut kana sasi saum, betul apa betul? Tamatak mugia urang ku cinta kana Ramadan, ku rindu kana Ramadan, menunggu-nunggu bulan Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Betul apa betul? Malah ece abdi ge gaduh pengalaman religi nu kadua. Kakara 2 poe puasa ece abdi menakan kaleng susu ece. Eta kaleng susu ku abdi dipolongoan tukangna. Tuluy abdi neangan payung butut geuning ece nya. Tujuanana keur ngabuburit. Eta payung butut ku abdi ece dicokot nu hideungna teh ece tuluy ditapelkeun kana kaleng susu. Susuna ge susu nu gede nya susu dan cau naon ece nya. Terus bari ditabeh ku abdi nya ece sanggeusna ditalian ku karet paranti kolornya. Karet kolor nu hideung ditabeh ku abdi teh ece deng 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 cek abdi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir abdi teh ece dating torojol di dapur emak-emak nyentak abdi usah sataya can waktuna cenah abdi ngahulang Pak Kiai abdi ngahulang nya cek dina hate da abdi keur bodo kene nah make can waktuna dari mengagungkan Allah mah tiap waktu ge kudu nah make can waktuna abdi teh panasaran nanyakeun ka kolot mak kunaon abdi takbiran bet dicarekan ujang maksud can waktuna teh rusras ari ngadengen nu takbiran teh sok inget takbiran mah isuk rek lebaran sedangkan sahajal mana ujang geus papanggih jeung puasa hayang buru-buru ditinggalkeun kahayang mah sataun tuluy unggal poe teh bulan puasa matak mate lain teu meunang takbiranana langsa manya bulan puasa rek ninggalkeun tuh ibu berarti urang mati leuletik geus dididik cinta kana Ramadan jeung hoyong teras-terasan ibadah dina bulan Ramadan. Alhamdulillah. Betul apa betul? Nya Bu, matak mugia ya Allah. Malah abdi nguring deui nguping Bu. Para sahabat Nabi mah cenah ibu genep sasi saum bade dongkap, bulan Ramadan bade dongkap geus mempersiapkan sagalana ibu. Mempersiapkan ilmunya tentang Ramadan. Melatih fisiknya supaya siap menghadapi Ramadan, menunggu-nunggu datangnya bulan Ramadan saking ku cinta-cintana kana bulan Ramadan. Malah para sahabat Nabi mah ibu upami bade akhir-akhir Ramadan 15 kaditu teh beres taraweh teh ibu narangis ngaguk-guk ece careurik
alim dikantunkeun ku sasi Ramadan ngan abdi ge sok menakan aya ibu-ibu lilikuran nu keur ceurik ge ngaguk-guk ku abdi di papagahan ibukeun sing sobar urang ngadoa we atuh ibu Ramadan nu ayeuna urang tiasa maksimal menta ka Allah mugia Ramadan nu engke sing dugi deui ujang mama cerik terus ras kana diri lebaran geus deukeut keler kararosong kene baju dulag can boga teh botol sudah teh kotak sudah teh tarik sudah teh tubruk sudah THR belum jaba budak baralik moal mangkaning ya Allah can boga cingir noglonok kue Sabtu kue Minggu kue Senin kue Kemis kue Jumaah otok owo noglewo saroja dapit raginang kue akar sasagon can boga sugan teh cerik teh sieun ditinggalkeun Ramadan sieun keler sian malah sia eueuh aya ibu-ibu boga keler 30 genep nu 34 geus kaeusian dua siki deui can kaeusian da ceurik keneh wae ceuk salaki teh nyai bari diusapan teh aya naon sayang kok mamah seperti itu masih menangis keler geus paradinu pak kapikiran itu kapanggih nu tukangeun black can kaeusian dua deui geus ulah ceurik kayak bapak isukan rek balang siar jep gerabobonya sahur bisi kaberangan bojona beres subuh kulam deui salakina mah langsung ngaber ece init ka pasar lama init ka Karlis tuluy balik ka imah eta keler di eusian langsung hudang pamajikanana teh sugan terek seuri beuki ngamuk ece sabab di eusian lauk cupang dua nya Bu kur kikeun berbe ta ibu sadayana jadi upami ku urang dilenyepan yuk urang sadayana sing bingah ku dongkapna sasih Ramadan amin malah geuning ngeuceul lalajo TV mah ayeuna ge geus asa bulan puasa nya punya geus mimiti iklan Orson geuning ngeuceul nya geus mimiti iklan sarung bari sarung meuni eueuh nu cekap nya Bu logor we kabeh nya geus mulai karasa malah dina HP we cenah nya dina HP geus mulai ka kuping lagu-lagu tentang Ramadan betul apa betul di negeri Timur Tengah sudah mulai digoingin kasetnya ahlan wa sahlan ya Ramadan syarrabta ya syahrul Quran ahlan wa sahlan ya Ramadan syarrabta ya syahrul Quran ahlan wa sahlan ya Ramadan syarrabta ya syahrul Quran syarrabta ya syahrul Quran geus tuh di Arab di urang oge geus mulai ka kupingnya lagu saha ibu opik nya marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba marhaban ya Ramadan marhaban ngas ibu-ibu tepuk tangan era bahagia akan datang bulan malah di negeri Upin Ipin pun sudah mulai disetel lagu-lagu tentang Ramadan aya laguna teh kieu bulan Ramadan bulan yang berkah bulan rahmat dan bulan utama pahala digandakan doa diterima malam Lailatul Qadar yang istimewa isilah bulan ini banyakkan amalan beribadah malam siang berpuasa jauhkanlah diri dari dosa-dosa agar ibadah kita lebih sempurna beak tah cenah ngadahar kacang panjangnya tuh geus ibunya jadi isinya bahagia dengan datangnya bulan ngan aya nasehat ti kiai
termasuk ti guru abdi ka Hade Usman urang ulah sok kajebak dina bulan Ramadan sabab loba keneh jalma nu saumna teh kajebak di bulan Ramadan lain ningkatkeun taraweh lain ningkatkeun tadarus lain ningkatkeun amal-amal bulan puasa teh ngan saukur mindahkeun dahar ti beurang ka magrib jadi mimiti hudang sare nepi ka sore teh nu dipikirankeun teh lain kumaha taraweh bener tadarus bener tapi nu dipikirkeun teh dahareun keur buka puasa batak isuk-isuk saroge bobo udangkeun papah mau makan apa nanti buka matak isuk-isuk teh eta catetan keur buka puasa teh geus 8 folio nya ce pesenan salaki 10 rupa pesenan si cikal 10 rupa pesenan panengah 10 rupa pesenan bungsu 10 rupa can kolekna can bala-balana can gehuna dan nepi ka ece dihitung teh balanya teh aya 10 lipeteun bulan biasa mah matak ece sadayana jadi nu dipikirkeun teh dahareun wungkul lamun ceuk bahasa guru abdi mah tat'imul lil at'imah terjebak dina bab dahareun matak sapopoe teh lain mikiran tadarus alus ekspedisi dahareun we hayeu tukang cimol di gupayan tukang cilok di gupayan tukang sakotang di gupayan tukang waluh di gupayan deungeunna 10 rupa asin bala-bala gehu lalab-lalaban sayur daging tangkil jeung sagala rupa sagala rupa tereng teng 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 tuh nya Bu nepi kapas buka puasa teh 15 menit teh ge da geus cicing kabeh dina meja makannya marelong kana dahareun malah aya nu sholawat lagamna rada siga adan da dicarekannya nu sholawat rek adan maghrib sholawatna teh Allahumma sugan teh adan anjir teh ha nya Bu betul apa betul jam teh meni asa hese nya Bu banyak orang yang terjebak hanya dalam makanan matak begitu adan maghrib teh ece ajang balas dendam gehu 5 bala-bala genep sayur 2 mangkok sangu nambah deui can kolek can bubur kacang can ngasaan incu rupa-rupa rek sehat kumaha ece ieu tah ceuk kunci kesehatan teh ieu kade abdi moal ngabahas nu sejen bisi lila teuing nya Bu ieu tah kunci kesehatan teh matak saur Sayyidina Ali jalma nu teu bisa ngatur beuteungna tamarakan sagala dituang maka beuteungna leuwihina tibatan tong sampah matak upami hoyong sehat pepeujeuh ieu beuteung bagi 3 aja sapertiluna tuangeun sapertiluna leueuteun sapertiluna napas ulah dieusian kabeh nepi ka dieu da loba eueuh nu ka abdi curhat ternyata bulan puasa teh paling kasiksa teh naon taraweh sabab tas berang dahar loba matak loba nu ngadenge adan isya teh eueuh teu bahagia walah haroror beungutna teh ditanya teh eueuh kunaon lah atuh da kakarage beres dahar geus isya deui jaba kudu taraweh eueuh nya matak aya we istilah taraweh tara sawareh sabab kajebak beuteungna eusina loba teuing da loba atuh eueuh nu tarawehnya aminna nepi ka jengke amin ditanya ku abdi eueuh kunaon gehu 12 can nepi ka dieu daharna beureun loba teuing nepi ka dieu full eueuh nya full matak eueuh tarawehna teh sedengkeun saur ajengan teh ibunya seueur teuing tuang efekna 3 kana panon nutup kana baham muka kana bujur muka nya ceuk matak loba jalma taraweh kakara 4 rakaat da heuayeuna mah geus 43 ditanya teh ku babaturanana eueuh geus sabaraha rakaat 4 walah lila keneh komo dibere imamna bismillahirrahmanirrahim alham walah geus urang pindah ka Masjid Al-Fuqat cenanya di Masjid Al-Basiyah mah gancang lila teuing matak neangan teh geuning nu imamna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim
Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Hei oleh si maru waseunnya betul apa betul cek minantu nate awas ya awas ngaheureun metohain cenanya tuh ibunya loba walah matak salat gegerakan atuh sat da beres teh eueuh si emak ya Allah tuur macara roplok. Jadi ibu sadayana loba jalmi nu kasiksa seueur teuing barang tuang betul apa betul mata ka abdi aya nu naros jang uus kan summu tasihu puasa teh sehat tapi kunaon beres puasa mantri bet payu betul apa betul cik salah hadisna salah urangna ibu da abdi sok ningali lilikuran keler parinuh black parinuh da kabeh heuceu dilakbannya diasupkeun kana lomari diasupkeun kana bopet dikunci nage disumputkeun dina kuda-kuda ece ulah sok disebut-sebut era abdi ku Pak Haji dina kuda-kuda cik salaki lamun hayang saroja dibere naon nu cara roplokna nya nu gagal nu teuas nu cara roplok hayang raginang dibere naon nu bubukna nu hinyai ku minyak kadang-kadang geus pacampur jeung dreuk nyarek sehat kumaha ece hayu we salaki teh ngabaheuman raginang nu geus hinyai ngadaharan saroja nu caroplok diasupkeun geuning kana ramonya bari nyanyi kalakuan si ucing garong kalakuan si ucing garong nyaho ca lilikuran teh salaki teh lain masjid di mana di WC sakedeung diuk bak ada ngadaharan saroja bubuk atuh dibere kue akar geuning euceun siga akar kalapa teh asna nya ce digegel teh ku salaki balik tarawih derak-dak cenah sugan teh kue akarna nu ngaderak-dak teh huntu salaki cara roplok ya Allah betul apa betul matak ibu sadayana kahade ulah kajebak ku tuangeun sing bisa ngatur tuang supaya urang sehat betul apa betul terus abdi ge ibu ngemutan cek ajengan us pang nepikeun naon kahade bu sing emut waktuna salat maghrib teh diantara salat nu 5 waktu teh pang saeutik-saeutikna matak dina bulan puasa kahade euceuk begitu adzan maghrib saena ngabatalan tos tajil salat heula engke tuang sok loba mak dina meja makan barang tuang ngarokok ngawangkong beres teh euceuk kaburu isya sedengkeun salat maghrib mah waktuna pang ponok-ponokna ulah nepi ka ari puasa lunas ari salat henteu cek guru abdi mali ibarat jalma make kopeah make sorban tapi bubuligir geuleuh meureunnya sok ibu abdi naik ka panggung kopeahna Turki sorbanna Turki tapi teu make nanaon da meureun euceuk ge bubarnya nu burung anyar meureunnya bu tah loba jalma euceuk dina bulan puasa teh terjebak dina dahareun buka puasa lila komo geuning ari aya reunian bukbek euceuk nya buka bek sama bersama sok aya geuning ngariung jeung babaturan SMP ngariung jeung babaturan SMA ngariung jeung babaturan kuliah da beres dahar teh euceuk lain buru-buru salat sok diparoto heula cenah bisi kaburu bubar ieu teh momen langka cenah urang teh hese panggih teh da eta euceuk hayu we popotoan aya rungkun dipoto kabeh aduh karieu jebroan nya bu dipoto pinah deui nepi ka loba jalma nu salat maghrib diteungar salat isya diteungar salat tarawih diteungar sedengkeun ibadahna naon tanpa salat mah eueuh hartina betul apa betul euceuk abdi pernah era ce diundang di salah satu perusahaan maaf ku abdi didugikeun nu ngundangna teh ce non muslim kumaha ka abdi ngobrol memeh ceramah ustad nanti salatnya di sini ya itu buat buka puasanya udah disiapin ada minuman dingin nanti sholatnya di sini setelah ini baru makan terima kasih diingetan tas ieu tah ku non muslim bu alhamdulillah abdi di dinya nama nuhun nya bu sabab kadang-kadang geuning urang lamun geus di meja makan komo papangi geuning jeung mantan ibunya
ngawadul we mana nya sabeuki geulis euy geus sabaraha hiji budak ai salaki mana pogoheun keneh teu walah sagala diomongkeun dahar sahuap ngomong we jaba dipoto jaba karaokean kadang-kadang mata kahade cek ajengan pepeje salat maghrib ulah dingke-engke bisi kaburu jadi bangke betul apa betul sholatlah sholat sebelum disolatkan sholatlah sholat sebelum kau sekarat tuh ibu sok da moal aya nu paeh atuh ce sholat maghrib heula ieu mah ya Allah bararetah we cicing ta eta nu kadua cek ajengan pepejeh Usman bejakeun ku maneh keun bae da cek ajengan ka abdi nya ucuk ka abdi abdi ka ucuk munah maneh lamun sahur tong sok peuting teuing sabab ece waktu sahur teh teh keur mejeh-mejehna nikmat sare ayeuna gugah tuluy tuangnya bu peuting teuing lamun sare deui sok loba nu subuh kalabasan sabab loba ece-ece nya ece acek eteh bunda ka abdi nu curhat ustad alhamdulillah puasa mah ece lamun keur teu aya tamu mah tamat ngan salat subuh loba henteu kadang-kadang kaberangan salat subuh 9:30 atuh ece nya cicing di kamar geuning hordeng ditutupan jam dipuirkeun kana jam 4-nya tuluy make kacamata hideung didudukui ku abdi teh ditanya ece didudukui kunut bisi kapoyanan cenah ibunya loba jalma kusabab sahur peuting teuing nu akhirna salat subuh ditabrakan matak sing hati-hati ya Allah ulah kajebak urang naon sababna sabab geus ninggalkeun hal-hal nu ku urang kudu diperhatikeun ya bu tamatak abdi mah pesan ka sadayana pepejeh da ilmu mangkege ku guru abdi bakal digeber unggal dinten ngemutan ulah janten kabiasaan pepejehnya puasa urang sing ditampi ku nu maha kawasa betul apa betul puasa urang sing nya-nya betul apa betul kahade tarawehna ibu sabab salat taraweh teh ayana ngan saukur di bulan Ramadan betul apa betul da urang rajin oge ece bade ka mana bade taraweh di bulan Sawal meureun disebut jelema geringnya eta teh taraweh teh keur nyampurnakeun keur ngaluskeun keur ngangkat darajat puasa urang matak mangga ece laksanakeun sasae-saena matak menjelang Ramadan abdi ngadamel nadoman ibu keun da ari ku nadoman mah geuning sok babari tepina kumaha nadomanana teh mudah-mudahan tiasa dituturkeun ku musiknya bu waktu keur puasa sing kuatna han gogoda ibadah sing nya pasti janten jalmi takwa ibadah sing nya pasti janten jalmi takwa waktu naker buka dahar kudu sajukupna bangsot loba-loba dagening engap jadina tongsok loba-loba dasar gedina calana waktu keur taraweh kudu gatal bari repeh nganu ulah ngaleh-leh adaya nyerep kana samleh nganu ulah ngaleh-leh adaya nyerep kana samleh waktu keur tadarus kudu getal jeung terus ngaji sing serius tong loba update status ngaji sing serius tong loba update status waktu naker sahur kudu gugah tuluy syukur ngan ulah nyalindur 3 jebur kana ngan ulah nyalindur 3 jebur kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun dedeuh teuing batur sahur ya 3 jebur kana ulah kana kasur we ece teh batur nepi ka teu salaur da ngangkat ece meureun keur ngababengkangnya
letak tayata ibu pengingati abdi mah waktu keur puasa ibadah sing nya bo kahade sing janten jalmi nu takwa da geuning ece puasa teh loba gogodana leres ece sok keur puasa mah heuai marelek katoel babari ngambek cikokobok siga kolek mulut bau apek ece nya kurang-kurang mah sok geuning komo jam 11 beurang ece keur meujeuh-meujeuhna leuleusnya dan ningali jelema siga poe jeket atuh karya nya aya ibu-ibu nu cicing mah dina lawang panto keur leuleus ceuk salakina teh mah haling aya rek init wae eta teh nyereng ka salaki teh nya lah leuleus atuh mah ganggu wae lah cenanya tuh sok loba heuai marelek katoel babari ngambek terus gogodana teh ceuk keur puasa mah dahareun teh siga ngareunah nya cenah ningali cucunguk siga korma ningali oleh mesran siga marjan ningali ece naon kopeah siga roti da ece nya kopeah nu bodas ningali naon ece ningali ieu ningali jojodog da siga martabak bangka tuh ece nya matak bener keur puasa mah kudu kuat ece nya kuat nahan dodoja cocoba terus ece tong aneh keur puasa mah mulut urang rada teu seungit sanajan urang keur sahur ngosok giginya make odol setengah hemer anger sabab kurang asupan makanan dan minuman makanya kalau ngobrol agak menggebos ibu ya malah ya babaturan abdi nu ngobrol kieu cenah manggus keur puasa mah rada bau cubitnya naon cubit teh cubluk pitu cenah nya ceuk abdi teh keun bae da ngaran-ngaranna ge keur puasa dasar hakikatna mah mulut urang teh bau minyak kasturi ngan pepeujeuh ulah sok dipake heureuy aya babaturan abdi salakina rek ka kantor minyak seungitna beak da digupayan ku pamajikanana papah ka dieu naon papa nu seep minyak seungit ieu mamah gaduh ka dieu sing caket hah da lain init mulapes ece pingsannya jadi ibu sadayana keun puasa teh urang sing sae sabab keur puasa teh geuning ece urang teh keur naon keur dibersihan panyakit keur dibersihan dosa betul apa betul mata ulah salah ece lamun keur puasa letih loyo lungse panon meuli kuat ka asa nararongtot ece nya huntu garing bibir garing ti koro asa tas ngalegleg besotnya bu beteung meuli kuat ka panas bisa dawe cikurubuk garut apakah cikapakah nya bu keun sabab cek ahli kesehatan urang teh keur dibersihan panyakit sabab keur puasa teh nu disebutkeun detoksifikasi panyakit nu aya zat-zat nu berbahaya keur awak teh keur dikaluarkeun ece nu ngaranna dibersihan pasti aya efekna betul apa betul beungeut ece loba jarawatan di ubaran ece alah perih abdi tak keur gararateul ece di ubaran perih malah ibu-ibu kamari cek ibu dikiret dibersihan perih da moal aya di dieu nu hayang dikiret unggal poe merenya perih ece ta urang ge ayeuna keur dibersihan lamun aya efek teu ngareunahkeun we da urang teh keur dibersihan sedengkeun sapopoe sok nu dituang ku urang zat-zatnya banyak yang bercampur dengan zat-zat berbahaya betul apa betul nu diunung ku urang loba zat-zat nu berbahaya can udara di dieu seger ece di batur mah udara teh sudah banyak bercampur dengan polusi yang keluar dari bujur pabrik ece nya yang keluar dari bujur motor bujur mobil can bujur abdi ece poek ece nya tuh kaisep ku urang matak cek guru abdi Usman lamun diibaratkeun paraseuna jeung awak urang kotor keneh urang tah ku bulan puasa teh ece panyakit teh keur dibersihan matak cek urang bule cek urang barat ece puasa teh nyaon ece is beautiful cantik dari sonohnya ibunya mata kahade abdi teu ridho lamun ibu-ibu bapak-bapak beres puasa aya nu nyebutkeun begung ulah bu cek orang kesehatan ulah mah maneh tas puasa meuni begung meuni tinggal kulit tulang bekok dosa sanes ibu tas puasa teh ideal teh Elis ideal eta teh sabab keur puasa teh ibu tingalinya urang teh keur dibuka naon ibu sagala rupa nu sae
matak pantes cekolot baheula ibu sok lamun maneh hayang calakan maneh hayang deet jodoh sing mineng puasa ku abdi digali leres ibu sabab puasa teh matak mengencangkan otot-otot sel-sel otak kolot mah ti baheula geus ngomong nini abdi nini imi geus ngomong aki abdi aki oha geus ngomong guru abdi wa Haji Abdurrahman wa Haji Abdurrahim nyarios wa emo wa abdi nyarios uus supaya maneh calakan sing getol puasa euy cenah ternyata hasil penelitian dokter puasa teh matak mengencangkan menguatkan sel-sel otak matak sok calakan ari daet jodoh naon kan dibukana aura kesolehahanana bercahaya sok bukti upami abdi lebet ka pasantren punya abdi ngaos sareng santriah padahal santriah mah tara anu dandan satakar kebak betul apa betul sugan aya santriah di wadak hok camohok di lipstik wak dolewak di sifat pat ngajepat di sedo nyoy moronyoy di wadak hok camohok di lipstik wak dolewak di sifat pat ngajepat di sedo nyoy moronyoy amu cuy siga tas ngadahar marmut opat tembel tapi sok santriah mah bercahayanya bu betul apa betul ada apa karena mereka rajin berwudu rajin baca Quran dan rajin puasa betul apa betul betul apa betul betul makanya ibu ketika puasa gede pahalana banyak keutamaannya mata kata dokter Hembing ahli apa ibu itu ahli dokter alam ibunya ahli pengobatan herbal beliau meneliti lebih dari 30 tahun bahwasanya puasa itu sehat ibu seluruh tubuh kulit bakal saya ku puasa jantung bakal saya ku puasa soca bengras ku puasa awak jag waringkas ku puasa alhamdulillah matak ibu yuk bapak sadayana urang sayan puasa urangnya bu keundah keterangan agama namang kege bakal digeber ku para kiai mudah-mudahan urang sadayana sing janten hamba Allah anu yuswa dugi kasasih Ramadan urang tingkatkeun saumna urang tingkatkeun ibadahna urang tingkatkeun puasana urang tingkatkeun sagala rupa urang eusian sasae-saena amin ya robbal sok kudangkeun kang tentara nakeun biasa da ayeuna ge bupati wakil bupati wali kota wakil wali kota gubernur jeung wakil gubernur sadayana ka Magelang keur latihan baris berbaris di dieu alhamdulillah budak tadi latihannya keun sing sehat sing jadi presiden amin ya robbal alamin keun murang kali mah ibu da nya kitunya latihan labuh heula urang ibunya tak itu ibu sadayana sakitu tiasa kadugikeun hapunten nu kasuhun mudah-mudahan sadayana dina kaberkahan atur nuhun ka sadayana para kiai para ajengan hapunten nu kasuhun abdi mah da diajar keneh disebutkeun ge santri kalong diajar ngomong mudah-mudahan tina nyengir sing jadi mikir tina mikir sing jadi zikir bade dipungkas kunadom santri kalong diajar ngomong ngabuktoskeun abdi mah diajar keneh. Inilah penutup nadom dari saya kusabab aya grup qosidah dengan judul santri kalong diajar ngomong. Selamat mendengarkan. Jring tolok tok jring kuya batok digegel ucing yu urang areling ka Allah perang jeung peuting yu urang areling ka Allah perang jeung peuting nami abdi santri kalong nur sepulin kakobong ayeuna diajar ngomong hampura unerada cowong ayeuna diajar ngomong hampura unerada cowong abdi diajar nyarita modal ukur lahan
terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu bisi bade ningal engke dina YouTube-na kantun ngetik Uspet, insyaallah seueur dina YouTube engke ieu nya nu dilaliput ku wargi-wargi urang sadayana. Kalabat ibu bilih gaduh murang kali resep kana lagu religi dina sasi saum ayeuna ke ku abdi formulirna dipasikeun ka Kang Dani, da Kang Dani murang dieu aya lomba lagu religi tingkat anak-anak SD di Radar TV. Ibu pilih bade ngiringan mangga ke kaping sareng sapuratina ku abdi didugikeun kaleresan wios teu naroskeun ge abdi sebagian dewan yurina. Tah sakitu nu tiasa didugikeun, hapunten anu kasuhun. Peri Irawan Elpi Sukaesi, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah bencoy, tamat coy, makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full well. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.